urang minta rezeki anu barokah rezeki anu hampang dipakai ibadah dan tersetik jelema loba rezeki kalau ibadah. Nah, tersetik jelema loba rezeki kalau ibadah. Loba dunia, loba harta ibadah kedua. Urang mah kitu. Hayang loba rezeki bari yang mau ibadah ka Allah. Kata rezeki anu barokah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Saya beri naka sedikit-sedikit rezeki tos barokah di arokah saya dipakai nyukuran murang kali. Mudah-mudahan rezeki sing langkung barokah amin. Bayarnya rezeki barokah. Mudah-mudahan garuh teh yo. Garuh teh sing tamah-tamah lancar usaha di. Sing tamah-tamah lancar jalan usaha. Dan insyaallah tiap-tiap orang hayang loba rezeki sing loba budak. Da karena orang loba rezeki itu loba budak mah. Lamun urang hayang loba rezeki sing loba budak kenapa? Sebab tiap-tiap budak mau rezeki. Ieu mah rezeki hayang loba ari budak-budakmu. Karena hawa ada rezeki ditambuk-tambuk tubuh pamer-pamer. Nah gitu. Mata kurang lamun hayang loba rezeki sing loba budak. Tidak. Aya harta yang budak para bapak papae hirup di dunia. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta jeung anak kaginingan di dunia. Coba lamun jelema harta teu boga, anak teu boga pan hina euy. Siapa anak teu boga, harta teu boga hina. Hina lamun jelema teu boga harta teu boga anak. Mata giningan di dunia mah loba harta loba anak. Gini nya anakna loba, nya hartana loba gini. Dinya sebab itu bukan harta dia, ayo loba anak mah tuh di mana-mana pae. Berbawa anak-anak tuh kayaknya. Mata penting urang teh jinaku hayat di dunia. Kata sakada papais hidup di dunia teh loba anak loba harta. Mata penting buka-buka 20 sewaan bawa kayaknya. Rasa di 20 sewaan bawa kayaknya. Dia sekarang tuh buka-buka tuh. Banyak dia tuh cenah, siapa sering dari lah. Gimana kayak nyatuna cenah. Seperti itu kalau teh jadi bingung ada bukan budak mana mereka bingung kalau teh tuh siapa usaha jangan bisa ya budak teh bukan doi rumahnya tuh lagi budak dia karena beneran bingung kok entah bingung para bapak ya Allah oke maka apa Allah bakal dia wala takbu aulanakum khosyata imlak nahnu nahnukukum bayakum ulah bae ulah wani maehan budak sieun fakir sebab kami nu ngalijian malah lain budak maneh ge rijan ku kami cek Allah sieun teh nya mata urang geus pasti ku Allah kalagi moal aya nu teu rijian sepanjang urang hidup dunia geus masing-masing boga patokan rijina matos di 4000 tahun deui aya dunia Allah geus nyatu rinci saurang-saurangna lama rijina hiji mau aya lawang rijina dua hiji lawang rijina saurang jelema lawang rijina hiji moal aya lawang rijina dua hiji lawang rijina mah ya sajan aplak-aplakan ka mah eta lawang rijina mah bang urang ka Korea bang ka Amerika lawang rijina mah hiji urang mah eta moal bisa leuwih dikit moal sanajan apak-apakan ngapak mega tajam negara nyangan cai sadagot lain negara urang wah kapalih itu di kimanya cek sata aja nganti yang hananteng cek tangan we mah itu lelek lain cek tangan ya itu gara bahasa laut tabaina sama wal ardi mujatahida bisarbatil ma'i wa eroriji lam tajidi tuh laut mana hibar antara langit jeung bumi nyangan cai sadagot lain bagian mana moal kapanggih kumaneh so mana kene gimana we sieun deui da eta mah di mah geus tanggung jawab Allah di bayar di mah geus tanggung jawab Gusti kitu so kaya semua yang bejana saja kalau akan yang biasanya tong sieun da ya Allah ramanya sasajan urang nyewa ge rezeki mah lain disawah di Allah kayaknya tong bener mata urang mah pakajana teh ka Allah sabab Allah anu rezekian tong bingung nu mata urang sadaya urang sadaya kayang ieu
Jadi urang teh kedah tategenan teh barang yang penting ulah aya perjauhan iwati Gusti Allah. Insyaallah rezeki bakal barokah. Tadi saya katakan sus. Ini ai ieu gara mate kiwari mah kiwari ya. Lamun diajak ke yeup gimana ya teu ya. Hebat apa suri mah apa. Nya gitu ka tatrapani di urang dia teh. Seperti kasih warna ina naon. Lain urang hate ya. Tatrapani ban hate urang dia teh kasih warna ka itu sing beuring kasih warna. Urang sing doa teh we makan bae. Sing doa teh nya. Moga-moga urang teh sing barangja kitu. Di dunia ing akhirat. Tak poin ieu penting niatan silaturahim. Hubungan ke orang dia, lain terapani, itu saya. Itu mata kurang aja ya, kurang susah, kuriji, dan ari ya apa. Anu tanggung jawab orang mah ibadah. Tah eta mah ibadah mah kumaha urang. Lamun urang teu ibadah pasti moal boga ganjalan. Lamun ibadah pasti moal aya mah pasti aya. Dek tiangan pasti rezeki mah waktuna datang. Ngan datang rezeki inarito yatubul abda kama yatubul aja. Si rezeki teh niangan anu bukana sacara niangan aja ka mana. Mata kurang mau teh mau datang mau kamjan waktu mau. Kurang mau datang mau kamjan waktu aja. La mau tak ila bil aja. Mau kamjan aja. Sanajan gering, dia bisa eta gering teh tantu maot. Daruan gering gadei. Jadi ini dia Quran ke kulun nafsin lain kulun maridin lain tak. Jadi Quran bukan kulun marid sanes. Nah Quran teh kulun nafsin dari maut. Tiap-tiap awak-awak kan bakal maut. Tiap-tiap tu gering maut teh. Da tu gering mah sok aya gering. Tapi sok terkadang gering heula moal pakai itu. Mata maaf malin anu urang kalau kagungan ngan namun can waktu moal datang di mana geus datang moal musim jangan pasti datang moal begitu geus waktu mah saya cari ulang mung kumaha pasti datang waktu nama ai aturan kumaha gusti dan bukan gusti urang mah seperti urang luar awi dawi teh teu bisa nawar kumaha urang mah awi cing urang lamun ngarakeun deungeuna sok ngalahin kolot ngarakeun kalau kedungna, hari dua rekor. Gertali, rekor. Hari dua rekor. Sing kata awi bisa nawar ke orang. Cet awi, euy mengorak gani, anyar gani kete. Tuh anu kolot luar mah. Kalau ada orang masuk itu anu ngorak bisa nawar ke awi. Teu bisa, kumaha urang lewi urangnya. Tak aya lagi itu barang apa. Kumaha Allah bae anu urang, kumaha Allah. Kalau kudu mau mereka mau dia terus mereka ini suatu nama kumaha aja tah rezeki kayak gitu kalau rezeki datang kalau datang kumaha aja mun geus waktu datang mah fungsi diudag pasti datang dan waktu diudag mah ka udag coba urang matakan hayang nincak hulu waktu isuk kalangkang hulu hayang nincak kalangkang hulu waktu isuk bisa mah diudag hulu hayang katijab wah bapak dikacapek-capek ari geus sama nyamperkeun nya tuh dan waktunya ari geus lama hidang eta hulu teh nyamperkeun ka tinjak ku urang dan waktuna nya mata kelih mah kitu tah anu kedah diperhatikeun para bapak urang teh ulah urusan dunia bungkul da dunia urang mah ukur ngumaha di dunia mah kumaha urang kali datang leutikkeun ieu budak geus ieu asa teh urang geus kumaha ieu urang kali nu akhir teh kakari ka dunia jadi mana ieu urang kali dewasa urang bukan dunia teh bukan sewa ieu kok masih kuring ke sekolah teh geus kudu puising sabangsa geus deket kana cina maot tuh badak barang penting geus ngarep bae kana maot teh siap-siap parbakalan teh maotnya wah sabab di dunia ulah dibalik-balikkeun urusan agama kana dunia hayang dunia mah para bapak usaha hayang duit sing rek kepalakan sing rek usaha ulah agama dijual karena dunia nah kernaon harta kieu jadi ulama akang jeung waktu agama teu nyaran boga gedong kan gitu teu nyaran boga gedong hayu wae ngan ulah boga gedong unggul sing rek kubur pan dilek
geuning teh jamal aya hiji umat anu wayang sawana wa yuhibbuna kusur wayang sawana dia di zaman mah jelema teh pada resep kana gedung ari kana kubur teh inget berarti agama teh jalan boga gedung hei wae boga gedung mah ngan sing inget ka kubur gitu da waktu maut mah gedung demi ka kubur jadi tanya tuh awal ari kana harta pada resep ngan kana hisaban teh ingat tuh katanya hei wae loba harta mah ngan sing inget kana hisabanana sabab perwasa harta wana ibarat langir harta cek Imam Ghazali ibarat langir cing langir apa langir tuh apa langir kumaha bukan langir teh ini hegok sok nyeri dah kalau cek Imam Ghazali dunia teh ibarat langir pek maneh lewat langir asal maneh kudu boga jampena lamun teu boga jampe lewat langir ulah wani-wani lewat langir sabab penyeud ka anjeun nyeudna teh mata paeh hanya di langir gitu mangke anjeun paeh di langir lamun lewat langir teu boga jampena tageuning di kota mah sakola langir teh diome nya da boga jampe atuh eta moal naon langir teh asal urang boga jampe apalagi lewat langir lalu maneh lewat langir itu boga jampe ke maneh diseret ku langir ke paeh maneh diseret langir tuh tah dunia ke langir mun maneh teu boga jampe dunia ulah nyokot dunia sabab da nyokot dunia teu make jampe ke dunia nyeureud ka maneh nyilakakeun ka maneh tah teh nya laras hiji muridna naon cai Imam Ghazali ai jampena dunia supaya urang ulah nyeureud jampena hiji kieu hiji dunia teh ngarahna kudu tina barang halal kadua ngagunakeunana kudu dina jalan nu dikarido ku Allah berarti nya jampe tah kieu ieu mah ngadunyana geus teu puguh hukum asal aku jeung huntu we pangkan ngagunakeunana sakahayang sorangan geus teu beunang jatuh ku Allah dan mereka kieu pan kitu eta rasakeun nyeureud ke dunia ka maneh nyilakakeun ka maneh lamun dunia kitu masih bisa mata para bapak para ulama mah Kangjeng Nabi Sulaiman ku Allah dipercaya dunia anjeunna mah teu wani tangah-tangahan izin ku Allah jeung sing bisa nggunakeun engke disabab eta dunia bakal jadi persoalan di pikiran ka urang bakal saban anu kana dikatakan hadis kursi halaluha hisabun wa haramuha adabun halalna dunia jadi hisaban haramna jadi siksaan mun teu bisa ngagunakeunna nya bisa ngagunakeun mah para bapak dina jalan saya mau ditanyakeun ku Allah dunia dipakai gunakan karena ibadah jadi tamah dunia teh tamah ibadah tamah ngadeketkeun diri ka Allah eta mau ditanyakeun anu bakal ditanyakeun teh eta dunia ku urang teu digunakeun dina jalan keriduan Allah insyaallah mata permanya alhamdulillah urang teh jadi urang tamah dunia teh insyaallah tamah ibadah mun bisa ngagunakeunana fakir tamah ibadah mun bisa sabarna gitu nah kecil para bapak mending beunghar sakir mending pakir sobar sakir mending pakir sobar mending beunghar syukur mending beunghar mudah-mudahan itu di mana kan kalau kumaha tuh di mana kan beunghar kumaha tuh sing sabar insyaallah komo eta di makokoro tuh boga tamah kudu ibadah aya sabayana teh keur mah kokoro ka boga eueuh kedu ibadah kata mah rugi teman-teman rugi moal aya jelema panggorina iwa jelema kokoro bari kedu ibadah bisa eta mah kaboga eueuh ilmu teu boga harta teu boga salat kemina-mina tah arung kasih mulia tah nu kasida sae mah loba harta loba dunya loba ilmu bari ketu ibadah eta mah bagja dunya akhirat lain mudah-mudahan ieu urang sadaya memang kahayang gitu urang sadaya sing biasa ngahondok kabagian duja jeung akhirat asa bisa ngagunakeunana dina jalan nu dipikeun ku Allah insyaallah moal jadi naon ma yaf'alu bi adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima ma Allah moal nyiksa ka maneh kabeh ku sabuhan dunya asa maneh bisa syukur bari iman insyaallah moal jadi siksaan naon orangnya tah pokoknya perawatan
Sadunya mah urang geus boga patokan ngan ayeuna urang ibadah ka Allah. Sing prada ibadah. Ieu urang kali nya. Ieu ngadidik urang kali teh wayahna kedah tileutik. Sabab kitu budak di mana urang boga budak teh pantilunya. Hayeungan kawin, ulah dikawinkeun. Budaknya kawinkeun mestinya mah kaya. Di mana budak teh hayeungan kawinkeun. Ulah ditahan-tahan kaya. Dan bukan mah nyaram lah tuh. Apalagi sebab nan bukan nyaram, sebab bukan mah tuh nang koloknya. Tapi sebenarnya, sek yang bukan mah. Atau kubar bukan mah kawin kan udah kagak bisa kok. Jadi benar tuh. Mata buka budak keladang model lain teh. Duh, ayo turunan. Lu mata buka budak keladang ba? Kawin kan kayaknya. Dah orang dia asal baru kawin banget. Bukan cuma budak, dengan kawin ke, kau kita antara, kau mau kawin mah, di mana dia harapan kawin ke, jangan, mungkin kuliah, mending kawin ya lagi mungkin, kuliah di wayang teh, kita mari kawin ke, siapa disunatkan kuliah tu, di mana boga budak kawin, bis maksud bulu di mun bis ayat, jodohna bulu kawin ke, gini ya. Saya gani budak teh para bapak perjuangkan si Nabi Syahid mata Quran. Di mana geus boga akal teh. Geus capetan ngawangkongna, geus boga akal, ieu budak telah diperjuangkan kewajiban liburan mana supaya budak teh bisa maca Quran. Alhamdulillah kita mulai kali anu ngaraos ini budak-budak ngaraos baru ngadeuna ya. Ngadeuna Qurannya. Da Quran mah teu bosan. Nya sebab walakum adu walakum so aja ibuha walakum samu ala isyari bisa amirat. Jadi Quran mah mau bisa itu mau bisa dibilang ajaibna Quran. Dia kata Quran mah macana teu bosan. Ngupingna teu bosan. Simkuring ingat kapungkul anu sok pulo teh kapungkul mah bagus kunjung di Banten. Ngeunah eta Quran. Ngan teu saya bedana tuh Jawahir. Bedanya kan Haji Syahid almarhum. Bedanya Muammar Nakosim. Jadi kan lupa lama. Dia termasuknya. Karena budak pula kalau saya soal kena, saya maksudnya kaku punya aku. Jabal menangganya, jabal tanah aku. Itu ya. Dan punya nih masa pulang aku. Kudu aja bang. Tah budak pula dia perjuangkan si Nabi Syahid madaku. Jangan diulang mau teh para bapak. Ke bahasa Inggris mah heula bahasa Belanda mah begitu mah paluri begitu mah. Yang penting kurang heula. Sebab di mana mau teh sareng ngahiras bahasa Inggris sareng. Sing anu ngahiras bahasa Inggris. Dia mah keluaran gontor teh kan. Mau bapana urang ngahiras bahasa Inggris asa teu ayanya. Atau ngahiras jurumia asa teu aya. Urang ngahiras alfiah teu aya. Nu sok biar Asia teh madaku. Tuh banyak Qurannya, yakin keanehan Quran luar biasa. Doanya Quran teman lamun nyaosna kana panas neraka waduk tiis Quran. Bisa nyaos kana neraka waduk itu mau Quran. Maka ini Quran kudu sobat Quran teh. Bangsa sepuh-sepuh ieu kudu sobat Quran. Ulah dia kas topik Quran teh kaburukan begitu. Baca Qurannya. Saya mampuan maca nama. 100 ayat teh sapoe teh. 100 ayat dia ge sapoe. Sebab dia jelema sok maca Quran sapoe teu meunang 100 ayat bedegong geus sebenarnya. Lamun jelema sok maca Quran sapoena tara meunang 100 ayat cek ulama kata jelema bedegong teh. Mata baca Quran. Tuh mata insyaallah dari dunia teh nikmat titik di dunia teh usabab di hukuman Quran. Margi agama Islam dan dasar Al-Quran. Sok agama Islam kan nikmat apa? Anu saged geus bersakuna teh. Ayeuna loba jelema tujuan hayang ngalumukeun Islam. Da moal laksana. Da Islam agama Allah di urang. Urang mah sakadar nyekel agama Islam. Ari nu kagungan agama Allah kayaknya. Tiap-tiap dia mata kurang lamun benar, alus pasti sorangan. Alus teh kudu alus cek agama. Lamun goreng kudu goreng cek alus kurang. Sebab alus kurang terkadang jika goreng. Ya tukang mabok ya Pak. Tukang mabok teh alus cek bener.
Karena jelema-jelema zaman jahiliyah ibadah karena tapekon alus sebenarnya mah teh. Nu matak ibadah karena tapekon alus. Ngan eta alus di akhirnya agama. Tukang jobong nah. Tukang jobong di kota. Tukang jobong, heng seong, donggok juga. Dan sekarang di kawasan mah. Sekarang jangan koma donggok ya. Donggoknya. Eta teh mata kitu ge alus sebenarnya mah. Nah, ngan eta alus terus aja da urang mah kudu alus teh, alus cek agama. Lamun alus cek agama berarti alus cek Allah. Lamun alus cek agama berarti alus cek Allah. Bagi agama aturan Gusti. Itu. So, kurang agama Islam ya. Jaga-jaga kurang. Insyaallah para bapak, kurang cicing bina Islam bagja lagi dunia akhirat. Insyaallah agama Islam bagja dunia. Batak perjuangkan dan dasarnya supaya Islam sajati maka pun bisa baca Quran bari saeutik-eutikan hatina Quran dibaca unggul bari hatina terkena terangkan hatina nya saeutik-eutikan Quran teh kedah terangkan hatina lamun teu terangkan hatina kita urang teh naon kos monyet ngagugulung ka lapan nya monyet ngagugulung ka lapan mada Quran ngagangge haja teh nyaho beunana jeung monyet ngagugulung ka lapan ngan leuheung keneh eta oge monyet ngagugulung kalapa leuheung monyet aya kahayang gitu tiba-tiba monyet kahayangnya kan mata Quran sanajan bae teu ngarti kana Quran maca mah maca wae da meunang ngajaran maca mah meunang ngajaran komo lamun bae nyaho jeung hatina komo jeung di samping hatina ngamalkeun Quran di urang Quran mah sok panehan para bapak tuh Quran teh geuning kuatur mah anu geus darawa maca kana Quran kehirupna berharga tos mau teh pangajuju seperti Syabul Qadir eta tos pupus anjeunna masih sae ngaranna Syabul Qadir jeung sae urang sok macam marakib tangguhkeun ka Syabul Qadir naon teh anjeunna sebagian besar mah nu diamalkeun teh Quran Quran tuh geunya di urang oge jalmi-jalmi anu saluhur pangkatna anu majang sia kita sadar bersama ngadawangkeun Quran di dunia tah di akhirat insyaallah dikubur apa nyangan Quran teh di kiamah nyamatan waktu nyukang urang diantar ku Quran disecek dek ka neraka ge cek Quran uih heula ka neraka tong ka maneh kitu banyak pan urang dikubur urang dikubur cenah pan sorangan dikubur teh dikubur sorangan lain atau bawa tuh dikubur teh sorangan ini ya dikubur sorangan lewat nuaturan kenapa ya ada sesuatu nak atau gering tuh anu gering tujuan yang bisa nulungannya anu gering tujuan gering jabe ada kan ngentengan dengan gering untuk ripuhnya akhirnya dikubur sanajan di pulau bapak pergi ke sana kalau dikubur orang sorangan bingung dikubur di sini yang poek yang ruidit yang herin yang penting rumah satu tidurnya ke kubur kalau bapak mesti mata kuing mau gas lagi gitu mata kuing gas lagi tuh lain kok mau tukang berangan dikeluar di luar awi aina ya Allah mesti di luar awi anu sieun teh ngaliwat lagi teuing teh makanya di kubur dinya aduh sieun tapi pengunti hati da alam lagi alam kubur beda alam dunia alam lagi alam kubur ngan cek katangan nikmat kubur leuwih pada nikmat dunia walal akhiratu khairun laka minal ula kubur teh alam akhirat teh kubur teh alam akhirat leuwih alus keur anjeun alam akhirat pada dunia insyaallah geuning tukang urip masukan doa apa tukang urip masukan doa geuning ben dua tukang kubur ieu mah doa tukang uripkeun Allahumma abdilhu daron khairon Gusti gantian ieu mah ieu teh lamun ninggalkeun imah gantian ku imah leuwih halus lamun ninggalkeun pamajikan gantian ku majikan leuwih halus lamun ninggalkeun ahli gantian ku ahli leuwih halus aya di kubur teh kabutuh di kubur aya teh lain urusan dunia di kubur teh kajing ulah sana urang hidup ya
pakai hancengan mayit ini semua. Eta hadiah 7 na, jadi napa? Jadi kena hancengan mayit sih. Kena kan mainan, diakal mainan. Tadi gitu, kebutuhan, hari kubur mah kudu gitu mantep. Dah lalu dalam kubur urusan dunia. Urang kubur mah kebutuhan urusan dunia. Butuh sate, engke keur anu matak ngabuang di kubur. Nah, doa orang kubur. Maca Quran. Engke urang ke di kubur saya datang nyamperkeun ka urang. Keur itu nyamperkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai anjir saya deh. Gue ini ke ini datang aja dengan petaki ya. Pasal dulu daulat ya. Jika aja saya deh. Yang sengit yang kawannya aduh. Yang luis juga isi malu di pengantin ya. Luis pengantin mah ya. Bunga lagi luis di pengantin mah. Datang batur ka urang dikubur ke serangan, datang batur anu kira-kira mata kabungakeun, lalu beras dikubur. Ai pokna teh saya teh apan kaula teh anu anjeun belaan geuning ke tuduh maksakeun. Belaan anjeun keur capek maksakeun. Tetep cinta ka kaula saya. Aya teh Quran teh, semua Quran teh ya. Nu sok dibaca ku anjeun. Geuning anjeun mah sare kaji Quran. Di penting budak teh sare baca Quran deui. Memang isu-isu memeh ka sawah ka mana-mana baca Quran heula. Balik di sawah baca di Quran. Di anjeun teh cinta ka kaula. Tah, teh kaula ge resep ka anjeun. Tapi ka kieu mah anjeun ditungguan ku kaula. Dibebelah ku kaula. Tah kitu kan ya. Mata bakal maturan ku kaula. Ayo. Mata kurang sini obat aja gua. Hei, jadi gantian. Naon diarkeun kurang di dunia, nusa kira-kira jadi moga, engke dikubur digantian. Kubur ya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi kurang saja kubur kana ieu pengawasan teh, mudah-mudahan pokona anu jadi ibadah kau. Hari dulu yang tengah, mau yang bahagia, ulah tiup Allah. Ulah tiup kiai. Dia itu ada orang menunjukkan baik, bersepuh Allah Taala, dan yang lain dia melakukan kurang orang ulama yang butuh ayat, nu ayat dari ayat, ulama nu ayat ada yang begitu, buat kompor. Dan bagi orang sholat kau pergi kedua, berarti besok. Aku lain, kamu usah sholat kau pergi kedua, berarti besok. Tapi dia tak berarti oke pasti pasti banyak akhiran itu. Dan memimpin imannya, dan jangan terus seperti dan kalau bapak sudah diniatkan, kalau urusan saya dunia agama mah niatan lima kita. Siapa teman-teman belum apa dia mah. Ini mau apa? Namun cahayana aku sok boleh dia mah. Jadi maksud ya. Dia maksud boro-boro perkara goreng, dua manusia seperti goreng maksud maksud. Maksudnya boro-boro perkara goreng, dua manusia seperti goreng kalau maksudnya. Quran tak punya, Quran terkait, tapi itu maksudnya goreng dan nyampe. Digoreng dan maksudnya Quran teh. Bohong ya kalau digoreng. Pengetahuannya yang mempakainya. Ini maksudnya. Ketika istimewa, jadi maksudnya Quran, maksudnya goreng. Jadi itu tidak relevan. Toh aneh, omongan anu hasil. Siapa muahannya boro-boro perkara goreng, harus sendiri goreng. Berapa? Jadi yang benar, itu lagi puji, yang masuk waktunya, yang kembali, yang berubah, di mana itu, boleh masuk. Nggak mudah saya tahu. Kita masuk mah, kita boleh. Ayah jelma ayah datang saya, menghormati perguruan, dan besar, tidak main tarik. Wah ayah jelma ayah saya. Digunakan dalam masjid dari masjid berbentuk berarti korban yang kita korban di neraka bukan Allah.
salah ulah mau Indonesia belum mau bernyatanya ini betul-betul mengalami masalah buku kalau orang pasti ada tapi kita baru jadi tahu yang masalah Cina itu siapa yang masalahnya ini sama di mana santri ya? Sekali bintang dua. Karena jalan takwa. Takwa memakai ilmu mau bisa takwa. Dan takwa itu memakai itu macam apa? Ibadah dulu. Jauh siapa? Baik lagi. Nanti orang di sini jauh. Super kan? Nah, itu semua jemaah. Ada juga yang lima. Yang lima ya. Yang lima yang salah itu kan lima itu. Tapi lima juga emosi. Maka kalau ini mau kalau tadi bagaimana ya? Dibanding soal ada jemaah yang menggunakan kelakon misalkan ya. Jemaah tujuan tobat. Katanya kalau jemaah tukang ibadah, nak ilmu kurang. Dan itu ibadah dia, ilmunya kurang. Datang ke pusat, keadilan macam untuk tukang ibadah ilmu kurang. Mama, akhirnya dari tobat. Desmahan di rumah 88 kira-kira tempat kaki kita orang kalau kita tadi ada tengok enggak imutnya wah senang abot boleh satu selatan makan mana ini oke dan mau terima ini orang selatan ribut ya apa sama saya bukan semua ini kita kurang itu biasa ayo datang mengenai dia bukan mau mengenai ibadah kali kamu buat rumah kami nak ngomong datang ada ustaz ini ustaz tak ustaz datang ustaz tapi kejepanan semua satu kurang akhirnya saya coba kira-kira kita imam semua ujang tobat katanya satu semua beratin dan puasnya kemudian saya sekali aras tidak diakan pengampunan sekali aras dosa sekali lagi tidak akan pengampura sekali lagi dia malah mengampura karena dosa itu dari Allah. Baik itu marilah saya. Lalu kan ini barang jalan baik. Jalan itu baik macam apa baik. Kalau malaikat Tuhan, kita malaikat Tuhan pada ring sampai tobat. Kita datang ke tobatnya supaya kita ada. Ada yang saya mana? Ada. Dia dia mah. Sampai tobat. Kasih aku malaikat dua. Kalau dia enggak, tapi kasih malaikat mau taruh bulunya ke. Datang maka mau tadi punya warna. Nah, tak kasih aku boleh. Aku cari dia. Mereka dari malaikat tomat di bagian ring yang sampai tobat. Dia malaikat Arab datang ke tomatnya bagian ringnya ya mas. Dia malaikat ya, dia malaikat tomat. Ada ukur. Jualan toko, yang bercerita karena urusan atau cerita tujuan, berbang bolehnya, tujuannya mereka berasa ilmunya dijelaskan terus cerita itu cara mau deh nanti, bercerita tujuh, pusat tujuh berarti bagian rumah, yang berarti bebas kan, yang berkat naik edek, benar misalnya. Maka kemudian bebasnya kita tungguin ke halaman yang lain. Dia masuk kelompok kita ini bagian kayaknya. Dan sudah minat jalan bulan ini bisa obatnya. Sudah mulai semua minat itu. Dan dia makan goreng. Begitu tahu ya. Kalau dia ringan kalau sabar dia. Aku tinggal pula kabeh. Kata sorangan dua yang dapat sudah bagja di mana kabeh
Kerajaan ayah jelma anak gitu. Tapi kayaknya sudah serangan. Ini sangat kasarnya. Umat yang bagi kalian. Kayaknya nanti itu tujuannya. Maka dakwah tujuan-tujuan deh. Nah, karunia ya. Karunia. Yang berjalan tanpa kuliah yang kamu kuliah. Itu buku deh. Bukan ini kan. Malah di rumah ya dia di rumah. Amat. Buku. Kan sekalian. Nah, yang itu ngaji ke pembaik sebab terputar bangsa. Karena juga buat terbukti. Nah, makanya dibuat ini. Sekian waktu orang mereka itu banyak waktu. Dan itu nih, maka untung. Di dunia dia ayatnya dia untung. Kalau bermakna orang, suruh umat kita. Ada dia ada itu, suruh umat kita. Kalau umatnya jangan umat anjing. Gimana anjing tercapaikan katanya ke dia itu. Dia itu yang malah kalau pasti wali mah dia coba pada yang bisa ilmuwan. Dua bermasalah di wali dia coba ilmuwan. Tapi masalah coba dia itu teologi cuma ilmuwan. Dia bertanya agama dia, nanya tentang nyanu dia. Maknanya kumah aja nyanu. Tidak, itu ilmuwan. Paling laki nyanu macam. Dia buat eksperimen terakhirnya. Ada yang terbukti dia. Dua dia ya dia. Ada coba masalah ilmuwan. Itu. Akhirnya dia rumah santai berapa ratus dolar. Jadi masih paham halus. Tak masih berbunyi. Mau ayah saya sekarang mana paham masih terus. Akhirnya masih paham halus. Hari masalahnya begitu. Sedangkan supir masih mah kalau tak sanen kalau supir masih mah kalau orang rasa tu masih di sana pernah. Gubernur masih gua. Jadi ini masalah lagi. Sebab mual bertahan di masjid, namun mulai calon pasangan. Mau tak ada. Nanti bagaimana tetap semuanya leh. Kita isat latihan banyak. Diupi subuh sudah boleh mengambil kuat ya. Diupi subuh kerja subuh, terus menjadi subuh. Diupi kapoyan baik dikir ke Allah. Selantai ya. Itu dia. Aku makanya kita ada. Bangun kurang di subuh berjamaah. Diup di kapayan di salawatan dari pembacaan. Ya minta Allah mungkin buat dirinya teh sholat rohna, sholat isyraqna, buat saya jadi pas bunga haji. Saya jadi pas umroh. Saya jadi pas haji. Mahal harganya teh. Nah, mahal kuat. Enteng tapi mahal. Disebut enteng dan cuma kasih itu disebut mahal dan kuat. Mahal dunia. Saya pun saya sama dengan beliau itu. Aku itu dia tuh sekiranya orang teh dan pagi yang dibaca dari juga dia buka pagi itu buka pegawainya anu buka ganjaran anu buka pegawai dia mau buka ganjaran untuk buka pegawai kamu orang buka pegawai maka yang menang buruhan zaman mana tanggal cuma bangsat itu deh bangsat kita buka pegawai yang buruhan bangsat. Dah kurang mah hayang buruhan teh kudu buka pegawaian disebut roja ngaranna. Roja ngarap-ngarap bakal laksana. Sebab geus buka pegawaian. Cara urang ngarap-ngarap kanya dasar sholat atuh. Ikhlas apa? Ikhlas naon atuh. Akhirnya tempuh kita juga salah satu. Tadi geus salah satu mah ya walaupun berapa. Sebab aya borah keun kana. Gitu. Bulan neraka bagi orang sholat. Selama kamu wing neraka, kamu harapkan neraka sering. Ini macam besi, neraka, kapan kita sholat itu, pulang neraka ini. Tuh, yang kedua mana sholat atau itu, ada sakit kemampuan. Kapan begitu itu begitu, terus sakit atau mampu. Lalu kali pulau nafas tidak besar. Kalau kamu ni, kalau ini kemampuan, kan itu.
memang jadi mah ya ibarat Madinah awal Papua apa tuh kok nih tak ada usaha benar pesek tapi kita berkembang maka kalau apa sekarang usaha itu ini makin berat kayak apa mari kalau ada makan awal ketemu ya kalau ini malah tema tubuhnya balik budak malah mikir alewe tapi sih tinggali dulu itu namanya keduaan kira mau diisi tujuan itu tak perlu sholat bangsa itu kecil tapi kan baik aja namanya maka kasih bener yang kecil cuma punya aja alif berarti imam nyak kalau hendak kene jeung ramah gitu bukan perlu kene di mobil jeung ramah nah dibanding ini masih jauh deh berarti masih jauh dari orang jauh dari orang dan dibanding jeung ramah mending di mobil gitu kurang sholat tapi di imah belum dibanding ramah nah dibandingkan jeung masih jauh dari orang jauh sebab ini masih mah boga lengkah ka masjid baik masih lengkah deui lengkah ka masjid kemudian 100 lengkah 100 lengkah teh disebut di dosa diangkat ke hidayah rempangna tah terus masih aya itikaf aya nu ajar nu ngajawab wah maka pantas teh balik di masjid teh angkarimu ku rahmat angkarimu sebab pantas jarang di Allah. Kalau itu hak, kalau kayaknya aman, berehan, kurang jarang kalau aku sholat balik angkari untuk orang mati Allah. Makanya, maka nomor hiji jarang ke Allah. Mana jarang kalau teh yang masjid, jarang ke Allah. Kalau dia hormat pasti, itu paru-paru mak, lupa ganya dengan ayeuna, ayeuna tidak urusan dunia ibarat makanya ibadah mau urusan akhir ulang berapa ayeuna tapi orang yang ada mama itu salah kalau di video musyawarah saksi beberapa kali ayeuna dipikir di mana tempatnya kalau nu mata urusan akhir mah kayak beda heran mun hayang geura apa nih pangan geura mau hai karena dia orang muslim tapi kasuka hayang rewardmu saya makan bukan itu makanya ya sugatnya kudu mau doa ayah nyahoganya nak sugatnya kudu mau doa ayah nyahoganya tahlil mau doa maka kemudian mak tanya percaya karena tahlil sila paling horai kayaknya sila nyahoganya tahlil terus biar teh ayah ukur keimanan ya dek percaya nuhun percaya sapuluh gitu ya nanti ini percaya menasaan horai apa enak berapa kali digoreng, air potong mana tu? Dia hangat sah. Mending percaya potong kena mending nasaan dong. Percaya ya. Pasti dia ada kalimat pasti di kubur bukan dia, kubang pulang dia. Mau kalau serangan sebenarnya dia berkorok. Ya, katanya ada kesimpulan. Modal itunya anu besoknya dia katakan teh hiji manggaja haji raya pakai mobilnya udah sama sama jawab dulu sampai manggaja nomor hijinya di dunia teh kudu aman di dunia teh kudu aman nomor terpetah di dunia nomor hiji kudu sok petah aman jeung nyetoha aman jeung bapak aman jeung mamarentah aman jeung tetangga dunia teh sebelum itu aman jauh, dia aman dia berhak, dia aman dia katanya, lalu dia penjara, rudak dia. Maka keluar ini sudah diperjuangkan, pun hayang betah di dunia, tenang ibaratnya kudu aman. Mungkin itu hak kepalanya 2 tahun. Dia aman, dah betah di dunia. Perjuangkan di dunia kurang pasir ini aman. Sebab dia aman mah, dimapain akan tahun batur di rumah. Dia masih aman, saya aturan batur. Nomor kita pakai saya. Saya masih aman dia. Dengan tahu dengan ayam saya pakai alhamdulillah. Itu kan dia amannya. Jadi aku tapi lamun aman, batur teh ngarangkeun mau. Mesti
gaya teh barang sana kita bukan bantu sopan aman ya tadi kita tuh sopan bantu awalnya gimana ini wakina dia yang bingung nanti itu bangsa simpan jarak simpan soalnya mana di mana di mana lanjutnya ya mana itu masih aman ya baik pemerintah pada dengan kok pasal di mana ya berbuat itu salah jangan ya ya kok kok kan kok kamu kan cakap kan lu dia mau gimana apa ya ambil aja kok pasal mereka itu bahasa kita masa perjuangan di dunia keluar dan mana di dunia dan perjuangan dari sehat karena dan wajib dan ibadah mungkin ada kurangnya kemudian aku mau menjaga ibadah umum ke jaga saja mah beribadah yang beribadah apa namanya sholat makwai itu sholat ini makwai diakurannya di rumah sakit ketemu sholat itu sholat udah kayak makan cepat ya mah rumah sholat itu dia cuma waktu sholat ada paginya ya kalau kita ramai dan teman-teman bering bagaimana kalau di kolongan misalnya tapi udah sholat itu lima tuh maka udah lama ibadah ada bukan bering kalau ibadah itu mah jangan sekali jadi kok katakan ada tidak berhari yang wajib ibadah menurut Allah pada berapa Pak DKN berdiskusikan berapa yang dari di Solo di sebuah tuh anda tahu jemaah ngaji kan tadi kan betul kok kita ada sebuah di Solo ini tanya kata dia kata ibu kata dia mata kayak halal rusak pun rusak dia masuk menjengke dari menjengke lalu kan sunat lalu kan sakit lalu kan personal makhluk lalu kan anak lalu kan budak kawin jongkel bahaya halal rusak ada rusak di dunia yang terkurang putus ya contoh saya itu juga yang buah aman kecil ya yang buah yang aman kecil mau tinggal kayu masuk jadi pengalaman cuma golongan cuma deti tahun 22 cuma deti tapi itu udah ibadah saya coba kurang dan aku naon siun cium murah kalau keluar iman sekali mah datang di tahun-tahun kalau ibadah bisa itu terserah apa itu dan kalau yang mana banyak itu punya kulit kaki guna kurang itu cukup jangan wajibnya ibadah kamu cukup buka usaha terima tak dia buka waktu maka namanya kan tinggal cukup lain putus kalau pak ngansing itu karena bagian di Allah yang cukup jadi mereka ada cukup di pengarang kerja cukup itu lalu belum cukup enak ke mobil mana cukup dari yang mobil apa itu nggak kuat tuh mah itu ayatnya maka semua ayat di mapan penghana di dunia jiwa tidak mah anu geus ngarasakeun cukup upamana Allah aku apa enak tuh masing-masingnya Allah dari malam jardo fikoroi walam yakur ala balai walam yakur ala nimai pa yahruj mimbaini ardi wa samai wa yakur roban siwai jadi studi kalau jelema ridho karena pamasih di kami tersebar karena wahid di kami tersyukur karena nikmat di kami keluar mana ulah ayah di antara bumi langit air jung keluar saya jeung dinnya pangeran sekalian di kami gitu banyak akhirnya mudah-mudahan saya mudah-mudahan ya semoga semua saja semoga berbahagia kira Allah biasa kayak terakhir ini kayak kemarin kalau berkarena tanpa kasih pun maka mudah-mudahan digunakan tidur tangannya ada dia kemarin cuma gimana itu bunga jadi bapak bunga hunun gitu dapat mahium sampai deket-deket ayo mari deket-deket pangkusnya itu kurang kali kalau pangkaliknya pangkalnya ilmunya ini gimana ya bagaimana tadi beli mah jadi bukan hanya begitu dari sederhana pun ya saya budak terus juga bersama ya Allah buka orang mungkin ya bapak mana
Kalau ngomong dong, kau jadi mana? Kita pulang itu pulang jauh dari mana? Di tukang itu jahit, agak senangnya aku. Yang sudah diamalkan untuk budak, mudah-mudahan jadi kebiasaan lurus, kebiasaannya luruskan, supaya budak jadi syafaat, jadi keberkahan kalau datang di mana-mana. Amin. Ya Allah, amin. Allahumma fa'na bima amantalah wa atina ma yaqamna wa tijamna alhamdulillah ala kulli hal wa alhamdulillah min hali yamina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.